Sumuhun atuh jisim abdi ge rupina. Bade permios dina waktu sieu teh sieun. Eangan Kakang Semar eta kitab Wahyu Pawitra. Alkawas ku jisim abdi dipilarian. Mudah-mudahan tiasa kapuna. Mangga atuh. Assalamualaikum begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang Semar cing salamet. Lah. Cing salamet. Sumuhun amin amin. Iya sih lebih receh. Pada permios abdi geus bawa kantor milarian eta pusaka. Iya hasil mudah-mudahan abdi ngadoa. Bisa ngadoa nih. Nah, di hati kumaha we ngadoa. Urutan sidawala. Ulah elek ku adi. Da gelutna mah elek ku abdi. Lain soal gelutna. Bade milarian pusaka teh permios. Heeh, anjing. Seueur nu jalan di ditu teh. Yan hantu we dan usaha. Nuhun uningan. Makanya ini dijualan teh kabeuki abdi wungkul. Ya heueuh atuh piraku nu teu ngeunah mah dijualan. Nuhun ini uningan. Aya martabak teh. Pasti we. Martabak telur. Aya hamburger. Pasti loba. Sate. Nya. Da moal seueuh ku ditempo ku abdi teh. Ya kudu dibeli. Ya kudu duit atuh. Piraku kudu ku daun. Nuhun uningan we. Daun oge seueur-seueur teuing mah piraku. Naon itu maksudna? Dan seueur-seueur teuing mah daun oge da asa daun cawet asa jadi duit dijualan. Maksudna teh kaula kudu dek usaha hayang boga duit mah. Eta oge seuring usaha mah. Sok meunang duit. Sok anu saya deui we. Mudah-mudahan atuh cing salametnya. Boh abdi, boh salira. Nya. Duit calan teh seueur gitu. Loba ai maneh naon? Sanes abdi teh hoyong ieu, hoyong nyarita. Nyarita naon? Kumun da abdi teh resep kana bag-bagan agama teh. Nya heuh. Kataji. Kudu kitu. Lumatak di dunia mah rinik-rinik, ulik harti, cing harti, ngawin cikiri, lamun nyaa kana raga, cing apa dasar agama. Ari hartina agama anti riweuh cinta damai. Jadi setiap-tiap agama datang kajahatan kudu musnah. Setiap-tiap agama datang kakacauan kudu lolos. Setiap-tiap agama datang eta korupsi kudu dibasmi. Geuning eta apa? Tapi kunaon ari agama datang tiba heula ari korupsi beuki meuweuh kajahatan beuki loba. Sanes salah agama, tapi salah jelema. Lir ibarat jukut dibikeun ka domba jalu, jukut dibikeun domba teu dek nyatu. Da domba na babadug hayang kabikang. Terus. Ieu teh da dunungan beli ka bujang tebih teh. Dan nu icalan teh seueur itu teh. Loba ai maneh naon? Sumuhun abdi teh resep kana agama gitu. Jadi ceuk agama urang teh ulah ngarahutan hate batur.
Ya ulah, kita itu jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, betul nggak? Ya betul. Mohonnya uningan. Jadi kita ngarahutan hati batur teh menyinggung perasaan orang lain itu tidak dibenarkan. Betul? Iya. Tapi kenapa kenapa menyinggung kepada gue loh? Aik itu naon nyinggung na kaula. Nah si dawala dibere aik kuring henteu. Coba bicara eko. Wah gelo sia. Saya menikah salah tidak ini. Coba mumpung paduduaan. Jadi kenapa babe itu nyinggung pada gue? Si dawala kok dikasih, kenapa gue enggak? Saya kesinggung sampai merah muka saya. Malu nih saya. Atuna lain menta ari mane. Aci buka pikiran ada geus gede di jalan. Aya. Nah, 5.000. Ya, mun kita tadi 5.000 tuh. Mohon ditambihan. Mau ditambihan. Internet mati desa teh intermezzo. Keun bae ceko. Ari maneh mah da hampuraeun. Nuhun ya. Bios Ai hampuraeun mah nu gelo teh. Jadi abdi teh hampuraeun. Kaula di hampura gitu saya. Siapa dulu dong ibunya? Kelakuan si Cepo, Arjuna Cinsalama. Palih payun sakedit. Mangki pribados pada dipengker aya di payun madapan anjeun teh mun lanceuk. Beda euy. Geus jadi ajengan. Mangga jadi. Cararangkeun teh awak. Coba kata lanceuk. Ieu malu ambibi dan ieu. Dia nu kasih cangkel maleungeun belah kete. Coba
tengah kingaga Dugang nirayang mundur mimikin nirayang kena setengah kingaga sepana setengah kingaga dihin kilas dikersah yang witi Arjuna panengah Pandawa pisarengan ku pawongan sadaya anu maksudna milarian mustika atanapi kitab Wahyu Pawitra kangan di astaga abdi hujan lumayan kan ada usumna ya sebab ada duit kus katarima ampun gila ini bilih kabujeng eta tuh hujan agung agan angkep kieu jateunana ngaranna oge bajuang cepot dawala usaha pikeun neangan eta mustika timalan anu wayahna we kudu sadar sarerea ih nah agan moal bade ngijing sila bengkok sinemah di sim abdi moal bade arah subaha moal sungkan bimilasan mangga teh teuing nah di dunia mana puguh sagala jadi teu kudu aneh ieu nya kun payakun tadi nage sagala jadi nu matak tong aneh penting wa urangnya cing bener bager anu ngomongna nggak tong nyinggung wae untung heureuy epot ya itulah mana aya susukan tadi pangker aya sing mungkiru saurna seueur lele jumo naon seuri tukang mendulungan teh lele jumo masalah teh dan jumo eta disusukan seueur lele jumo kero siap aneh berkadengnya soko curi bapak mah ulah lalawora anu teh lalawora mah kalong hees gantung tukang lais we nya bade naon milarian susukan solokan sugan di lebak kerang kaulah hareudang dek mani heula oh bade bongbong nya kae sing dijajab ku abdi kaguan heula ka hareudang kaulah imana barang-barang saya kang dikantun heula asa nempo miki endona bade jajab heula pangaulaan kalaneuh jang antosane diteok cuk amuing hujan bari ngantosan dunungan bade ngebak nya kitu teh wa teh sakedik aya anu bade didugikeun nya eta kurasa sono wa teh ujug
wireh wa dina waktos ayeuna sasat unur atuh wa teh panginten kudu katingali punus dongkap parantos katingali tarang nyaeta wa saparakan sakti rombongan giri Harjatil nampi pansen wa kedah ngejerak di Jakarta Pusatnya tadi halaman Masjid Istiqlal upokana para panitia Festival Istiqlal 1800 salapan hiji dina raraga pameran kebudayaan Indonesia anu bernapaskan Islam anu lamina ti tanggal 15 Oktober dugi ka 15 November esuk lumangsungna ieu wayang golek teh sasat mangrupikeun utusan kafilah di Jawa Barat atuh ku kituna ayeuna cunuk kana waktu anu ditangtukeun datang mangsa anu direncana nitih kana wanci anu mustari wa biasa ngalaksanakeun nyaeta ngagejrak ngawayang di halaman Masjid Istiqlal ieu nyata dina pameran kebudayaan anu bernapaskan Islam ieu da puguhnya ki wa besok rasa inget kana bajuangna para wali kapungkur dina mangsa nyebarkeun agama Islam dina mangsa nyebarkeun agama Islam teh baheula ngane perantawisan wayang nyocok diantawisna naon contona natrat dugi ka ayeuna setiap kurang kali anu sok dikeureuh mamasna nyaeta sunah Rasul teh sok dipangangnakeun wayang sabab aya sejarah ti baheulana